الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Qurtubi kasaha inda ulama ina syafi'iyah sanyana jelema nu asup ka imah hiji jelema maksudna dak ngabuluh eta ulah pasrah bae lawan urang. Namun aya jelema datang ka urang dak ngabunuh sakuat tenaga lawan ulah pasrah bae lawan teh urang bisa ayeuna kitu bela diri make permainan lawan. Teu bisa urang mah teu kungsi belajar silat pencak teu bisa. Aya panakol hau ieu. Nah, ya irus doang ieu sia we. Naon bae lawan. Aya bangku dan lain sebagainya. Jadi urang teh ulah pasrah lawan. Lamun aya jelema teh ngabinasa ka urang, geus ngabunuh ka urang, sekuat tenaga lawan, ulah pasrah kitu bae. Di mana dasarna? Lima fi sahih Muslim aya keterangan dina hadis sahih Muslim an Abi Hurairah diriwayatkeun ti Sidina Abu Hurairah radhiyallahu sayyidina hiji jelema datang ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sadeta lalaki ya Rasulullah araita yakbiri coba bejakeun tuan ka abdi in jara julun yuridu akhdamali lamun aya jelema deuk nyokot harta abdi kumaha. Kala cek Kangjeng Nabi, pada tuti malaka ulah dikeun, urang keur nyekelan motor, jelema ngarampas motor, sekuat tenaga, pertahankeun. Eta motor teh urang nyekelan tas. Tas aya nu nyokot, pertahankeun ku urang, harta urang pertahankeun. Ulah boga pikiran lah harta ieu, monggo. Ulah ai pertahankeun urang. Tahankeun. Namun dipertahankan bagola rete ilmu kata di wonnya nang gelutan. Bagola tekan gila di kuatul. Lawan, nyana gede urang leutik. Lawan bae. Lawan. Jangan jongkung kuda serem deh. Urang leutik kuru bengek deh. Naon lawan bae. Atuh minimal ai. Ngalawan bagi kitu teh. Ya dari copot motor. Naon dia? Cak maling teh betinya. Ngalawan mangalawan bae. Ulah datang ka kitu bae ulah datang ka teu ngalawan. Qala cek eta lalaki, arah eta yang kota lamun nya ngabunuh ka ulah, mun nya ngabunuh kumaha? Wala panda syahidun, mun nya ngabunuh sakit. Motor urang dicokot, urang dilawan. Nya ngabunuh sakit. Masya Allah. Tak urang geus ngaji mah geuna tah. Sahid mempertahankan harta urang, dirampas, dipaling. Asup ka imah, di jalan di mana bae? Lawan, dibunuh, syahid urang. Komo lamun urang mau pemajikan urang mah, urang mau pemajikan urang. Kemudian aya nu ngarebut, lawan, sanajan urang leutik, lawan bae geus pokona mah eta teh harta urang. Leuwih ti harta malah mah mah. Lawan pula. Ini kemana yuk? Kemana mah yuk? Ndak sini mati lah. Di epising pugu bayaran sebenarnya. Kan dia nama beca meren sing pugu lawan bayaran anak. Dayu sama kol itu melawan ya kuat. Datang ke orang dibunuh. Sakit. Masya Allah. Mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, datang ke diharu diri dirusak, syahid. Kalau kita lagi arah itu in kota humun abdi maehan bung harganya nak. Olah uang inar. Namun orang jaga jasa. Ayah jelema dek ngerebut ngopar orang, lawan ke orang, lantaran orang nalui hebat. Sebab orang mah orang Cimande. Belajarnya mantap, bukan orang Cimande be. Datang ke rikas darah, awak orang bunuh, nyana nu kana neraka urang mah. Iya penting mah jadi urang geus serba menang we. Masya Allah. Mantap nu boga besi asak besin. Ieu zaman lain zaman lalagan, zaman rit ieu mah kuari mah ieu. Boga silat ada silatna. Geus biasa bae urang ieu peureup saminggu sabulan bae. Kolot bae kitu kuari hajar. Nah, eta tadu tololna kos kitu da teh. Ini asak jasa sana peureup ieu. Ngenta motor teh dibere-bere hajar bae gitu. Eta tak pengembangan eta ulah tah. Ya, lamun urang ka musuh hajar, urang terbunuh, urang syahid.
Urang ngabunuh nyana nu ka neraka. Urang mah salamet. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekawan kurang sing ade. Qala araita in kata tu gala wa finnar wa qad sabata wallahu a'lam.